tadi kula nyesel terus aya duit di kantong itu 5.000 tah geus lecak. Masya Allah bebeja luar biasa. Nyesel deui aya duit 10.000 jujur bebeja. Tah kakak ieu teh aya duit 10.000. Masya Allah nyesel deui aya duit 100.000 kantongan teman. Ya Allah jujur ngeunaheun hirup lamun jujur. Salaki kan ngeunaheun ge lamun jujur mah. Neng kakak ieu mantas gajian boga gaji 3,5 juta tah dibikin kabeh. Masya Allah nikmat luar biasa. Boga keuntungan dagang supaya ieu teh 100.000 neng, poe ieu 100.000 keuntungan, supaya ieu ngan 50.000 keuntungan, poe ieu ngan ukur ieu teh 5.000 keuntungan, urang syukuran be. Masya Allah jujur luar biasa. Poe ieu mah alhamdulillah neng boga keuntungan 1 juta, tapi ieu mah ieu sesanangan 100.000 doang. Pan amanah dipake karanda. Masya Allah jujur untung nih jelema anu jujur ya jujur mah ya dongeng abah kula baheula dongeng abah kula aya baheula jelema beunghar boga anak 7 lalaki kabeh ngan eueuh potonganna jerus di mah muriang geus teu walakaya cak eta nu beunghar teh coba gerok-gerokeun anak-anak gerokeun karumpul anak kabeneran nu bungsu mah eueuh di imah geus kumpul tancan ya anak-anak geus kabeneran matana teh geus teu neuleuh anu beunghar teh ya ieu teh be matana geus teu neuleuh eueuh kabeh. Ieu Bapak coba-coba nu cikal dicakalkeun ta ieu coba nu kadua teh terus sampai nu kagenep nu katujuh. Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Puji urang panjatkeun ka Zat Allah Rabbul Izzati. Shalawat urang sanjungkeun kaharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah di penghujung Maulidan nu aya di lembur Cilongok, insyaallah hiji deui ieu kumpul para tokoh-tokoh urang. Bapak Lurah urang hadir, tokoh
tim 9 hadir malah sebagai sohibul baik. Alhamdulillah DKM Masjid urang jeung jajaranana araya kabeh hadir, termasuk tim hore unggal acara tampil. Alhamdulillahirabbil jeung tim-tim anu lainna Satkus luar biasa nyanama ngajagaan mobil tiala motor dipalang-palangkeun teu sieun paeh nyanama. Nu jelas mudah-mudahan orang kumpul di dia ya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Di lembur ieu mah gardu kencana ieu lembur santri pangheulana santri. Sebab di Cilongok teh ieu kiai anu paling pertama di dieu Kiai Haji Sapri, Kiai Abah Haji Arsan. Jadi tokoh urang Abah Haji Masuri ieu putra daripada Kiai Haji Sapri. Mantakan atuh anakna ge Kiai berarti Kiai Haji Masuri. Mudah-mudahan deh amin. Babaturan nama karena Ustad doang Ustad Haji Rusdi. Anu kukola kamar diomongkeun teh di akhir zaman kan bakal aya dajjal. Bakal aya dajjal, tanda dajjal teh ya pecak sabelah matana. Tani ulah-ulah kurang mau dajjal. Urang doakeun heula Al-Maghfurlah Abah Haji Sapri, Al-Maghfurlah Abah Haji Arsyad, Al-Maghfurlah Abah kula Abah Haji Dimyati, guru urang Al-Maghfurlah Abah Uji. Urang doakeun mudah-mudahan aya dina rahmat Allah jeung kumna muslimin muslimat amin. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baheula eukeur samemeh Nabi urang lahir, Nabi Isa encan dilahirkeun, setan ieu bisa lalu lalang ka luhur langit bebas, ka langit ka hiji, ka langit ka dua, ka tilu, ka opat terus bebas. Engke mere informasi ka dukun-dukun. Hiji nu bener 10 nu salah, 10 nu bohong. Jadi berarti anak buah dukun mah bohong. Ieu Haji Rusdi teh ieu teh mantan anak buah dukun. Ujung Haji Hamid aya bae. Kiai ngenawan. Ieu nu mawana saha? Ya Allah. Tah. Mabarohong be dukun mah ngabarohong. Barang gojrag lahir Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, ditutup langit ke-7 ke-6 ka-4 ka-5 ka-4 terus nu dibuka teh ya tinggal langit kahiji jeung kadua. Jadi ngan ukur bisa naik ke kahiji, kadua, kahiji, kadua.
keur ngacemblong keneh bege bohong be komo geus ditutup leuwih parah luar biasa. Jadi ngarang-ngarang ngomong tuh komo-komo barang lahir Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buru nutup kabeh 7 lapis langit nutup kabeh, bahkan ulah nyampe ka langit kakara deket ka langit bagi di baledoga Masya Allah aya nu kena matana atau dibeungkeut sabelah eta gara-gara deket ka langit. Ya Allah setan mah kos kitu setan. Ya Allah mantakan ngabohong be setan mah lamun ibu-ibu boga salaki ngabohong be salaki naon eta ngaranna uyuhan daek ditumpakan ku setan. Ya Allah ibu-ibu teh terus salaki itu tuh ieu teh cak salakina teh itu ibu-ibu lagi salah bigang pula tukang ngabohong ieu atau eta mah berarti kuntil anak berarti. Jadi lamun bangsa lakina setan pamajikanna kuntil anak anakna naon genderuwo. Ya Allah iya Masya Allah akhirna pan ngabohong be salaki ngabohong ka pamajikan ngabohong ka salaki. Kira-kira lamun ngabararohong bengenaheun teh rumah tangga moal ngeunaheun tukang dagangna ngabarohong be jajaman setan harita. Kira-kira lamun tukang dagang ngabarohong be ieu balanja ngeunaheun moal atuh moal. Ya Allah pan ieu tuk mantan tukang dagang ieu bebeja ka pamajikan teh ya boga kontrakan mantos ngontrol kontrakan beusi aya nu bocor beusi aya nu mangpat horenganan ngobrol bejeun mbak pantep bolon moal ngeunaheun pasti Masya Allah sembraut salaki kejeun pamajikan ribut be lantaran ngabohong be tukang dagang ribut be lantaran ngabohong be terus pagawe noro ribut be lantaran ngabohong be kang ngeunah hirup teh Masya Allah. Maka lahirlah manusia anu paling terjujur salam dunia anu bergelar al-amin kaca ngabereskeun supaya ulah aya anu ngabohong. Hai pedagang ulah bohong, hai anu suami istri ulah bohong, hai petani ulah bohong, hai pejabat ulah bohong. Ialah lahir Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ngabereskeun ulah bohong. Jelas lamun urang katebar ku ajaran Nabi urang maka insya Allah urang bakal jujur. Tapi lamun teu katebar ku ajaran Nabi urang atau pasti mempertahankan ajaran setan. Kira-kira lobaan keneh nu mempertahankan ajaran setan apa neruskeun perjalanan Kangjeng Nabi urang? Kira-kira lobaan mana? Ji ulah-ulah ieu nu dibabagukul setan ieu. Masya Allah hirup mun jujur ieu menebar berkah. Mana tuh begitu lahir Kangjeng Nabi urang Masya Allah teruskan dibawa ke lembur Sa'diyah di perjalanan tia kan eta tia Halimatus Sa'diyah anu endeuh nyusuan Masya Allah kuru awakna lantaran susah kurang dahar kunaon kakarak nyekel orok doang di ais tumbuh keberkahan hari tak keneh lintung
subur luar biasa. Masya Allah. Anu tatadina lambeng. Naon lambeng? Naon anu lambeng? Astagfirullah, kupas itu nyebut susu. Padahal mata geus coplok sabeula. Atuh komo mengade ngaranna. Ya Allah ya Rabbi. Langsung harita keneh mangkat. Anu tatadina mah pan lambeng. Ya kan? Bisa disampaikan kata-kata. Laer. Kuari mah gede. Masya Allah. Ieu berkah luar biasa. Mantap ibu-ibu, insya Allah dengan maulidan ieu diberi berkah amin. Datang ka ieu mah coba buka tek bae. Ngagedean teh. Berkah. Jelema anu jujur encan kumaha kakarak dilahirkeun geus menebar keberkahan anu sangat luar biasa. Berkah pohara. Datang ke lembur sadia, halo do, terang-terangan, cai geus 7 bulan. Tapi kan begitu datang menebar berkah, breg hujan, jararadi tatkala, masya Allah, pohara luar biasa. Sang Nabi anu membawa kejujuran anu sangat luar biasa, bergelar alami, menebar keberkahan sehingga bisa nurunkeun hujan anu hijau-hujanan pinuh ku rahmat. Mudah-mudahan baik di blog Gardu Kencana dengan ayat maulidan Allah nurunkan menebar keberkahan amin. Ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, sehingga jadi buah bibir di kalangan masyarakat lembur sekitar. Oh di Sadia subur luar biasa barang ayah orang. Coba yuk orang injem, diinjem kulum bertetangga, begitu dibawa berhujan subur di situ. Diinjem deui ka bele dieu berhujan, masya Allah. Jajal Haji Rusdi bawa ka dieu ka Gardu Kencana subur. Goreng tang. Atuh kumaha deuk moal subur, japasea bae jeung pamajikan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh matakan dibawa ke mana teh, insya Allah lembur Cilongok di berbagai kelompok di dia ngayakeun maulidan, beli itu ngayakeun maulidan, terus di berbagai teh pelosok, insya Allah salembur Cilongok Allah nurunkeun keberkahan amin. Ya Allah ya Rabbal ayang bu berkah ayang kiai ringaran berkah kumaha berkah mah lamun urang boga kotok hiji muai jadi 2 3 teh eta ngaranna berkah. Lamun urang boga duit 10.000 muai jadi 100.000 jadi 1 juta. Masya Allah. Mudah-mudahan be duit ibu muai boga pipiaraan muai berkah ngaranna. Nu tadina teu boga jadi boga berkah. Mantakan insya Allah diberi berkah. Nu can nikah lalaki mudah-mudahan berkah menang jodoh anu solihah. Awewe nu can manggih jodoh mudah-mudahan manggih jodoh lalaki anu soleh. Ieu ngaranna berkah. Kiai kumaha lamun geus boga ieu teh atuh berkah bakal bagi salakina nu geus boga hiji boga 2 nu geus boga hiji insyaallah tambah harmonis amin. Berkah luar biasa. Segala hayang 2 pas ngolaku ya bae. Ya Allah jujur membawa keberkahan. Matakan yuk urang sanjungkeun salawat salam ka Sang Baginda supaya semakin mantap turun di wilayah Gardu Kencana, di wilayah masyarakat Cilongok supaya terus menebar keberkahan-keberkahan. Ya Nabi Ika ya Rasul Ya Habib alaika sholawat Allah ya Nabi
alaika ya Rasul ya Habib salam salawat manusia anu jujur lempang ka mana bae selalu diiuhan ku Allah. Nabi urang lempang ka mana bae dituturkeun ku mega moal kapanasa muhara sangat Masya Allah. Maka jelema anu jujur terus bakal selalu dinaungi rahmat ku Allah. Kamana bae ngalengka selalu dinaungi, kamana bae ngalengka selalu dibenaungi. Di mana dinaungi Masya Allah karasa damai kehidupan. Maka insya Allah ketika kurang kejujuran semakin dimantapkan, insya Allah semakin dinaungi rahmat ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tebaran rahmat terus-terusan dibuktikan sang Nabi akhir zaman kadele mega terus be anu neruskeun perjalanan Nabi akhir zaman insya Allah terus bakal dinaungi oleh rahmat Allah. Amin. Cilongok pohara luar biasa, muncul Abah Haji Sapri baheula, muncul Abah Haji Arsad baheula, muncul ieu teh Bapak kaula, terus bahkan muncul di setiap RT para ustadz anu ngembangkeun agama sehingga kabeh pinuh ku naungan-naungan rahmat insyaallah dengan mempertahankan terus memperjuangkan kejujuran ajaran sang Nabi Masya Allah selalu terasa kebahagiaan. Amin. Jelas euy naon jelas Nabi ini gak naon eta di HP Masya Allah kan temen susu gambar ya Pak. Astagfirullah keur ngadengikeun ceramah digigireun neulean susu teu kira-kira bolong ieu jelema tuh jujur hirup teh ngeunahkeun luar biasa. Nabi urang begitu dibere modal ku awawe randa pangbeungharan panggelisan di harita zaman di zaman harita di Mekah beunghar aya di Siti Khadijah gelis aya di Siti Khadijah bukhara Masya Allah. Nabi urang kan susah akhirna belajar dagang dibere modal tah Muhammad dagang terus dibawa ku kang Masya Allah harita boga keuntungan berlipat ganda anu modal sakean biasa rata-rata malah misalna di urang teh mah modal 10 juta keuntungan teh mesti nama nganukur 5 juta tapi Masya Allah istimewa pada saat harita boga keuntungan berkelipat lipat ganda tina modal 10 juta sampai untung 50 juta parah atau sangat luar biasa. Kira-kira lamun Haji Rusdi setorna jujur mual guys laporannya bos rugi bos ya Allah padahal untung 50 juta laporan rugi bos duitnya bea kunaon pakai mahudi ya Allah ya Rabbi. Tapi Kanjeng Rasul teh tah ieu modal tah ieu keuntungan nyokot sukan sapeser saperan teh beli Masya Allah parah luar biasa aya moal nu dagang pos kitu aya moal jujur luar biasa Masya Allah malah teh diupahan ku Siti Khadijah marah sukan Kanjeng Rasul teh atuh seuri bae encan milik meureunana ulama keur bisa lempangna bege ka ditu geus untung luar biasa bisa neule lembur-lembur batur bisa neule nagara-nagara batur Masya Allah eta teh geus teu bisa kaukur kauntungan teh geus teu mikiran nyokot kayak kitu tah ku bisa pengalaman bege eta adalah satu keuntungan
Masya Allah mun kula tadi modalan mah moal bisa dagang berenana, tapi kan ieu mah bisa dagang eta teh satu keuntungan anu luar biasa tah lebih mengutamakan ilmu Kanjeng Rasul jujur aya urang Cilongok nu kitu Masya Allah can dagang can naon geus utang ngati kauntungan parah luar biasa digawe pabrik can digawe geus kilu demo hayang naik gaji istimewa dibalik kejujuran Allah mereka untungan nu sangat luar biasa digerokeun Kanjeng Rasul Muhammad maneh pancen dibayar ieu teh aya dagang tah ayeuna mah maneh teh deuk dibayar make sapinuna modal jeung nu boga modalna bapak jadi nya dibere dagangan pabeh modal nya dibere Siti Khadijah eta teh berkah kacucuran anu sangat luar biasa Masya Allah anu mantap Haji Rusdi teu daekeun laku-laku baheula sampai nyaran pelet ke ujung kulon kunaon teh jujur antakan jujur Bu jujur ka salakinya Masya Allah mun nyeuseuh kodokan aya duit 5.000 bebeja ka salaki jujur ngaranna kakak tadi kula nyeuseuh terus aya duit di kantong ieu teh 5.000 tah geus lecak Masya Allah bebeja luar biasa nyeuseuh deui aya duit 10.000 jujur bebeja tah kakak ieu teh aya duit 10.000 Masya Allah nyeuseuh deui aya duit 100.000 kantongan teh mah ya Allah jujur ngeunaheun hirup lamun jujur salaki kan ngeunaheun ge lamun jujur mah neng kakak ieu mantos gajian boga gaji 3,5 juta tah dibikeun kabeh Masya Allah nikmat luar biasa boga kauntungan dagang supaya ieu teh 100.000 neng poe ieu 100.000 kauntungan supaya ieu ngan 50.000 kauntungan poe ieu ngan ukur ieu teh 5.000 kauntungan urang syukuran be Masya Allah jujur luar biasa poe ieu mah alhamdulillah neng boga kauntungan 1 juta tapi ieu mah ieu sesanangan 100.000 doang pan mana dipake karanda Masya Allah jujur untung untung jelema anu jujur ya jujur mah ieu dongeng abah kula baheula dongeng abah kula aya baheula jelema beunghar boga anak 7 lalaki kabeh ngan eueuh potongan Haji Rusdi mah eueuh muriang geus teu walakaya cak eta nu beunghar teh coba gerog-gerokeun anak-anak gerokeun karumpul anak kabeneran nu bungsu mah eueuh di imah geus kumpul tancan ya anak-anak geus kabeneran mata nate geus teu ngeuleuh anu beunghar teh ieu teh be matana geus teu ngeuleuh eueuh kabeh ieu Bapak coba-coba nu cikal dicakalkeun teh ieu coba nu kadua teh terus sampai nu kagenep nu katujuh andahan ditempelkeun deui ieu padahal jadi kabehna 7 padahal nu kumpul genep nu hiji teh nu bungsu eueuh cak nu genepan teh geus lah ulah dibere eta mah mentakan ka bapana teh dicekelkeun deh kabeh teh pan geus dianggap kumpul kabeh 7 dibikeun ku bapana pakaya teh ieu cek jang maneh nu cikal ieu di jang nu kadua terus kabeh datang ka nu katujuh mah eueuh dicopot ku jana beak kabeh geus dibikeun ka anu jarianna meunang sapoe torojol datang ku saurang nu bungsu teh bari diusapan bapak sia mana saha pan anak bapak teh ieu teh nu mana anu bungsu ari kitu kamari eueuh atuh teh hadir pan ka ulama mantas masantren kakarang datang bapak ieu teh ya Allah ya Rabbi cek
sedangkan pakaian geus dibikeun kabeh ieu teh aceng mah teu kabagian naon kajian bapak doana bae geus kelang kitu ge nya ieu ku bapak dibere modal manehnya dagangkeun modal ieu teh ieu jujur dagang ieu teh dagangkeun Masya Allah dibere modal jujur doang ku bapak begitu tak bapak da maot oh nu kedepan pesta luar biasa warisan ieu warisan ieu warisan ieu nu hiji mah balangsak teu boganana ya Allah ya Rabbi pohara luar biasa hilang gitu kayaknya nuturutin bapakna bae terus kuriling lembur dagang euy sanu deuk meuli euy sanu deuk meuli kabeh jelema teh narelekeun biji biasa mah kan nu dagang teh kan lamun aya dagang naon bae kan disusuhun atawa dibabawa teh ieu mah euy sanu deuk meuli tapi keupat bae wah jelema edan eta edan bae lobang nyebutkeun edan bekanya kakak nama geus pesta luar biasa sawah nu yeuh dijual pohara luar biasa beak nu yeuh dijual Masya Allah nya nama leumpang bae euy sanu deuk meuli begitu aya jelema beungar boga anak awewe hiji-hijina Masya Allah keur dieu mikiran ieu teh jodohna ka mana ieu teh nyiar piminan teu kunaon aya nu lewatan euy deui sana deuk mah ji pan ieu jelema digerokeun ayeuna mang dia perkeun ditanya ujang di mana di daerah ieu pulau mah gardu kencana oh nyaho ka Bapak Haji Masuri atau lainnya nyaho deui kula muridna Masya Allah muridna terus ieu aceng jualan naon kok ti tadi teh euy sanu deuk meuli euy sanu deuk meuli kula mah menang modal tinu jadi bapak mantakan ieu teh dijudi terus be diputar-putarkeun dijual eta teh ngajual naon ceng ngajual jujur cak bapak kula lamun hirup jadi padagang nanu jujur mun hirup jadi patani nanu jujur mun hirup jadi pejabat nanu jujur mun jadi RT na jujur RW jujur lurah jujur lamun jadi naon be tita jujur eta anu didagangkeun ku kula Masya Allah cak eta jelema beungar kula jaran kos kieu mantakan geus be lejeuna geus ceng nya ulah di ka mana geus teu kudu lempangan teh kawin be ye jeung anak kaula dikawinkeun jeung anakna kabeh diserahkeun sapinuna Masya Allah atuh kuari pangbeungharan tuh nu kakak-kakakna anu kabeh ieu beak kabeh tinggalna eta be nu nyekelan jujur beunghar luar biasa tuh hadirin wal hadirat rahimakumullah berkah jujur mah ceklan jujur Masya Allah teu boga nanaon kuari pangbeungaran teu jujur anu tatanya boga sagala-gala ieu teh beak kabeh mantakan insyaallah ketika urang nyekelan jujur berkah kahirupan urang amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah dengan nuansa maulidan malam elina urang siapkeun jujur di kolbu urang mata urang kuari jang nyirana kolbu melalui ibadahkeun mata urang ceuli urang Masya Allah tuh tempat ibadah luar biasa urang baca Quran ibadah mata engke nyangan ka kolbu urang terus di masjid be ibadah nyangan ka kolbu alhamdulillah Abah Haji Masuri Masya Allah teh nyaho beurang teh nyaho penting terus be neulekeun anu digawe gerak kabeh matana jadi cacaang ceulina jadi cacaang leungeunna jadi cacaang sukuna jadi cacaang insyaallah ketika ieu teh caang bakal berkah kahirupan amin masyarakat Cilongok ngadukung karena pembangunan siap gerak terus be Masya Allah setiap Jumat ngasupan be insyaallah bakal jadi caang dina kolbu amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin kuari urang ngahareupan haul siap di urang Cilongok jang nyaangan kolbu
mata, celi, lengan, suku siap, termasuk hartana disiapkan kacang nyangan kolbu, di mana kolbu orang caang insyaallah bakal ningali kebenaran menurut Allah Subhanahu, di mana lengkah kurang lempang dina kebenaran Allah bakal mereka berkahan, di mana kehidupan berkah Masya Allah Allah geus ngajaminkeun geus nyadiakeun sorga urang di alam dunia hirup pinuh dina berkah, di alam akhirat insyaallah aya dina sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hareupeun urang sababaraha poe deui urang siap ngagerakeun seluruh awak urang kacang memperlihatkan kecintaan orang kawali Allah. Ieu adalah ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salam ibadah anu paling terhebat menurut Nabi urang sesuaikeun jeung awak urang. Oh awak urang mah teu bisa pake tahajud di peuting okos para kiai. Oh awak urang mah teu bisa pake ngaji unggal waktu, tapi awak urang mah bisa dipakai ibadah teh kajang ilu be ieu teh gotong royong hebatan keneh milu gotong royong jeung ngaji be unggal waktu. Jelas? Oh cak ibu-ibu kula mah atuh teu bisa ilu ngaduk ya kan, teu bisa kalau ilu ngaduk ya biasanya kayak diaduk kula mah mantakan kula mah ih sok salah paham bae. Laju kula mah atuh ngarjeuna ieu teh ngaduk weh we eta teh nyieun bala-bala terus kula digoreng dibawa ieu teh ka masjid. Masya Allah leuwih hebatan ngaduk bala-bala digoreng dibawa ke masjid daripada puasa sapoe-sapoe. Jelas? Sesuaikeun jeung awak urang. Ketika awak urang mampu sakitu itulah terhebat, mampu sakit ialah terhebat. Maka Masya Allah mun urang Allah ku ditakdirkan ku Allah digawe pabrik, ayolah ibadah urang teh digawe pabrik na ibadah eta adalah terhebat. Henteu kudu urang mikiran hayang salat duha saya tahajud teu kudu geus bae ieu adalah ibadah anu ditentukeun ku Allah Subhanahu. Ditakdirkan kurang teh dagang, ayo dagang gak masalah. Iyalah ibadah terhebat dibanding lejuna ditinggalkan digawe, ditinggalkan dagang, hayang mudak-mudak opo santri unggal waktu terus be ieu teh ngaji be atau di demo pamajikan. Jelas? Masya Allah. Geus be urang teh yuk nikmati ibadah sesuai jeung Allah mere profesi urang. Urang kaurna seperti kumaha. Oh aing mah alhamdulillah dagang tapi aya anu ngajalankeun awak aing teh deuk dibaktikeun be di masjid. Ayo be iyalah terhebat dibanding kejeuk terus be jelema hudang peuting puasa jeung sajabana. Ieu hebatan keneh terus ngurusan masjid. Masya Allah teu bisa kaula ngurusan masjid tapi ieu masjid keur kakurangan semen kula melikeun semen. Masya Allah eta ibadah terhebat. Mantakan insyaallah warga Cilongok jadi manusia terhebat kabeh amin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Tuh lurah urang sawaktu-waktu nongkrong didinya neuleuh waduh kurang semen meuli semen hebat lurah urang ya kan. Masya Allah Abah Haji Masuri luar biasa pohara sorga nati heula. Abah Haji Masuri ka sorga nati heula wasarakat ieu teh kabeh kati heula ngan DKM katinggaleun. Penting katinggaleun atuh pancak DKM teh kula pan ngagebragan urang Cilongok heula. Kula embung ka sorga teh heula lamun urang Cilongok can ka sorga. Mantakat geus papaya ka sorga kakarak kula ka sorga. Alhamdulillah. Jadi intina urang kabehan mudah-mudahan ka sorga amin. Nu penting urang yuk tuturkeun ajaran Kanjeng jujur dina kahirupan urang. Lamun urang
bisa jujur, insya Allah Allah mere berkah. Ya Allah, mudah-mudahan kurang terus diberi anugerah kejujuran, amin. Di mana orang jujur bakal diberi peka kalbu orang, bakal ayah memperhatikan karena yatim, bakal ayah memperhatikan karena fakir, bakal ayah memperhatikan karena miskin. Karena dengan Kangjeng Rasul jujur, Kangjeng yuhibbul fuqara awal masakin. Dengan jujur insya Allah yatim kurang kaurus, dengan jujur insya Allah fakir miskin kurang kaurus. Maka alhamdulillah warga Cilongo dina wadah ieu teh DKM masjid, seluruh organisasi pemuda asup kabeh kadinya di dieu. Kemudian aya tim 9 seluruh sesepuh kampung Cilongok asup kabeh kadinya. Masya lurah urang kabeh ieu teh yuhibbul fuqara awal masakin setiap bulan.